aing mah keur mangidar teu meunang awewe di ngajak ulin. Beureun apal aing teh boga gablek motor ngajak ulin ka aing. Anu dirasa cek aing lah goblok teh. Aing gablek awewe aing teh teh. Dihina batur. Naon sia melong ka aing goblok. Sia naon punya? Kaneng urusan sia lah. Pabal. Sia ujug-ujug edan kitu datang-datang. Isal teh beti keur ngubah motor. Kebenaran aing cari kijing motor kasih Isal. Sal, mana kenaon Sal? Keur nyeuseuh aing cuk. Jir, si Asal ditanya ku aing sabener-bener kehead. Aing kadeuleun aku si aing keur naon kunyuk. Pan aing teh keur rumah motor. Enggeus Sal ulah marah-marah wae. Geus ena bawa ngabalada jeung aing sapoe mah arek. Ngabalad kumaha cuk? Teu biasana sia ngajak ngabalad ka aing. Yo Sal, jadi kieu Salnya. Aing teh nya boga awewe teh nya bobogohan. Kakarasa poe. Ngan eta si awewe teh sayangeun martabak. Hayang dibawa ulin ku aing teh Sal. Ngan aing teh keblek motor. Motor terus ya ngabalad jeung aing kumaha? Maksudna mah aing teh nginjem motor ka maneh. Sia aya pangabutuhna we tadi mah cengos sia teh. Atuh sapoe mah Sal. Gampang cuk jeung aing motor mah tah, pake nu aing. Anjir, bener tak? Ieu kakara balad aing Sal. Balad-balad kunyuk sia. Lan ieu teh aing teh kieu cuk. Teu ngarenaheun ieu ya. Teu kunaon sia teu ngeunaheun? Aing teh isuk can ngerokok. Aturin ngarokok. Pangmeulikeun heula atuh aing nginjem motor mah. Oh. Heuh atuh Sal, tungguan di dieu nya. Campur ramil biasa sabungkus. Tungguan nya. Heeh. Sisa. Cuma aing duit yang kocak-kocakna ka kita meuli udur. Yuk, jangan sakit jeung meuli martabak. Kumaha engke lah. Tapi aing pernah makan si Neng meuli baso, aing meuli baso. Sal. Yo. Siap. Ngan ieu teh bensinan euy. Uang eusian heula tuh kurang. Jing, siapa ger pisan Sal? Ya heueuh atuh ka balad mah ku aing di eusian di pinuhan. Kala ieu balad aing Sal. Tungguan heula. Gak, aing tungguan di dieu nya. Heeh. Ulah lila. Heeh, cuk. Tungguan we nya. Gak. Cuang pinuhan heula bensinan we maneh. Engke dipake sabaraha lagi. Ulah lila. Bener si Isa di bageran mah ku aing. Tapi moal lila kitu euy. Sabab ieu awewe nangke dur magrib ngajakna ge. Moal ngeureun si Isa mah euy. Aduh, teh ka mana si Isa teh ini lila pisan meuli bensin teh. Aduh. Anjing yang nelpon deui. Aduh, si Ayang ieu wae. Halo. Nya heula Ayang. Ieu motorna diangge ku rencangan sakedap. Nya. Nya tungguan rasa kedap sabar. Nya Yang. Anjing, si Isa ini lapisan ieu goblok. Coba geus magrib ieu awewe geus sayangeun ulin geus teu kuateun. Habis sisa teh lapisan euy. Goblok. Hampura lila. Hampura beungeut sia hampura. Aduh, heueuh cuk hampura. Ya cenah diinjem ya, dibawa ka awewe. Beungeut sia, ayeuna geus di kelong. Duh, wayahna pisan cuk hampura aing meuli bensinnya ti dieu dipapai ti Winu Raja ka Kawali, terus ka Ciamis, terus ka Tasik. Tutup kabeh ta pom bensin. Lah, beungeut sia mah bet aya pom bensinan tutup. Kadiekeun lah rokok aing. Tutup cuk. Lah, beungeut sia tutup kadiekeun deui eta tah lah rokok. Oh iya atuh tah. Iya nya. Menang goblok sabatang di rokok aing. Ya kan kok aing kali-kali tuh meuli bensin teh hayang ngarokokan terus. Deng sia Isa teu karonyaroyan pisan ka aing. Aing karek boga kabogok geus diputuskeun deui gara-gara sia tah kehead. Enggeus cuk. Pan bi imi getsan payu tuh, kabi imi we atuh. Banget sia aing kudu ka ini. Kopi lah mau ku sia goblok. Aing beak di ku sia. Ya masa naon geuning. Datang sebuah kisah. Sal, Naon? anjing aing baru pusing. Ngapusing ku naon sih cuk? Iya ya Sal, ieu lamun jadi mah. Awewe aing ngajak kawin, tapi ieu teh aing teh eueuh tukang hayam nu murah euy. Nah neangan hayam jeung naon? Sia mah belegug pisan nih Sal. Napan ketek kehead? Marasa kehead ari kawinan mah. Sia mah belegug. Oh, yang di dapur. Oh, aya kitu Sal tukang hayam nu murah. Aing mah lieur ieu teh. Hayam. Ieu mah mahal. Betul loba betul saeutik. Loba. Ayam meureun kana sakintalan mah. Aya di bos Lopa Jantan Saiful Banteng eta ti Purwakarta. Ih, hunan ari aing pohonya. Apa sia ge boga nomorna euy? Heeh. Sia mah. Sok atuh telepon ngira. Ek sautik ek loba ge dikirim ku Lopa Jantan mah. Halo.
Iya bos. Urang jeung kawinan bos, lamun menjadi mah bos. Urang butuh saha kintal mah ya mah. Nya tenang bos ke diundang. Oh bos. Oh. Sakintal bos ulah loba teuing. Rek diembohan gua ya bos. Oh, assalamualaikum bos. Aya. Aya. Ya, atuh da ek sabaraha ribu ekor ge dikirim kono pajantan mah ka mana-mana ge. Oh, sa tadi mah aing poho. Yo, nari sia mau kakawin ken, sia eleh-eleh ku aing geus erek kawin sebagai tukang rongsok. Geus erek ngecrek aing mah ken. Anjing teuing ek ngecrek cenah. Sia kos nu nyawa kunyuk boga awewena kitu ek kawin. Ih, aing mah we mah loba ken nu bogohon ka aing mangan si Neng eta nu paling bogohon mah ka aing. Nu mana? Lah, cicing sia mah moal apal. Pokona mah apal-apal geus hajat we aing keke geus coba badag. Anjing heueuh syukur atuh ek kawin mah. Nya heueuh, sok sia geuwat cing buru-buru ken, ulah combi wae. Cih, nah sia mah. Geus lah aing ngider ken. Ek usaha deui aing. Ampe si Neng makin cinta. Anjing teuing. Geus siap lah. Kunyuk. Rongsok. Nah, heueuh kitu si Ucup ek kawin. Rongsok. Nah, kawin jeung saha satara nu mau awewe. Rongsok. Aduh, aing nelpon di euy. Aduh si Ayang. Halo Ayang. Hah? Terjadi. Aku mah tuh pan ieu. Atas pesan hayang. Nah kunaon neng? Terjadi nikah jeung Aa. Hah? Dijodohkeun. Hah? Aku mah cenah saur si mama mah. Jika kamari tadi sepugu. Aing neng tepugu mama neng mah. Hah, aku mah atuh ieu. Mah teu ikhlas neng. Teu ikhlas. Lamun neng jeung si Jen. Sakit neng hati Aa. Pinter. Aku mah atuh ieu neng. Neng. Lo. Anjing ngadi pareuman atuh teh. Anjing ngadi pareuman. Aduh, aku mah ayo aing geus pesan hayang pasti obos. Anjing. Ayo mah balik ikut di telepon. Halo bos. Iya. Hayang teu terjadi bos. Iya bos terjadi teh pernah iya bos. Awewe nanti tulus bos. Dijodohkeun cenah ku batur. Nya dijodohkeun jeung batur. Wayahna bos sampurannya bos. Duh kumaha deui itu da ieu mah bos. Heeh bos, ampura bos. Nya ngopo bos anjing aing nyeri hate kieu bos. Nah, sia. Terjadi Ucup kawin. Terjadi Sal. Teu saha terjadi sia mah ken, para radu. Lah, ari bieu eta teh teleponan naon cenah awewena dijodohkeun jeung hayam dibatalkeun. Naon Sal? Ieu mah zaman we rek ngajuar rongsok ka aing, ngan terjadi. Oh, jadi Cup. Oh, Atuh jadi. syukur. Sugan aing teh jadi. Ondang we nya ulah poho. Oh, Cup, sing ieu lah lancar. aduh, aku mah hayu aing gagal kawin. Hah, sarawewe haram jadah. Anjing, nyeri hate aing saya ditenggelan anjing, jantung aing asa coplok. Anjing. Ya Allah, Robi kumaha ieu? Aduh, gagal kawin aing.